Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku hidayah jeung inayah Allah, ku taufik mantena urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah sing dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku widi, ku takdir, ku kodo jeung kodar Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sehingga jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Tanpa pitulung Allah urang moal bisa naon-naon, tanpa Allah urang lain sasaha. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai miwah santri, hormateun simkuring, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur, Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Ibu dijieun ku Allah, tujuan Allah teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusia lamun lain keur ibadah. Matak fungsina manusia lain ayana hartana, lain ayana pangkatna, lain ayana jabatanana, tapi pangsiang manusia nu bener dina ibadahna. Boga harta tapi yatim diantep, tata teh rada gelo. Gedong sigrong tapi eueuh nu nganjang, tinggal tanya kunaon batur teu nganjang, eta beungeut rudet. Jadi lamun batur ngewa ka urang, entong waka nyalahkeun jelema nu ngewa ka urang. Tanya awak urang boga perilaku pika ngewaeun batur. Matak naon hartana gedong sigrong, naon hartina gedong sigrong, lamun eueuh nu nganjang, kunaon batur nu pika mung nganjang, heuda eta beungeut. Jadi deuk nganjang ge urang teh jadi teu nyaman, naha lalajo beungeutna jigara metu. Boga harta tapi naha batur segan ku hartana, lamun aya nu deuk menta infak mung menta infak ka si eta geus apal kumet jeung peditna. Jadi eta harta teh eueuh guna jeung manfaatna. Matak fungsi manusia keur ibadah naon nu dipiboga di awak urang pek manfaatkeun jeung gunakeun dina ibadah. Mata kahirupan manusia teh puguh kana tujuan. Ibu tujuan kadua, ibu teh hayang salamet dunya akhirat. Keun da akhirat mah aya Allah. Ngan lamun dunya milik ibu pamere Allah. Samemeh urang tepung di akhirat hayang salamet, tak ibu kudu mampu berjuang ayeuna salametkeun awak ibu. Mun panon tong popolotot, mun ceuli tong resep gosip, mun bibir tong ngomongkeun batur. Salamet dunya, salamet akhirat. Ai akhirat hayang salamet, di dunya pepe dengkreng popolotot, boro-boro di akhirat di dunya ge dicabok batur. Weh. Nah. Oh, koprok da rumasa tuh. Jadi urang mah jauh teuing mikiran akhirat, ari dunya nu keur dicicingan poho, sehingga hirup teh kadang-kadang lalajo kasalahan batur ngancam ka akhirat teh keur batur, ari urang sorangan poho teu kapalire kana lakuning lampah diri pribadi. Sok rarasakeun, rarasakeun. Matak lamun ibu bener hayang salamet dunya jeung akhirat, jawabanana teh ayeuna panon tong popolotot, ceuli tong resep gosip, bibir tong ngocobrot ngomongkeun ka goreng patutan batur, ngalengkah tong kana salah, hate sing bersih, tah salamet dunya dipikanya aku sasama, di akhirat Allah muruhan, salamet akhirat. Lain wel eudek moal. Lamun ibu nanya tukang dagang, kunaon magi jeung dagang, eta teh hayang untung. Dalamun rugi mah eureun dagangna, da bangkrut jeung roda-rodana Pak. Lamun dagang hayang untung aya cara. Ibu dagang bubur tungguan ku budak parawan bari geulis. Kuring yakin RT, RW, DKM di dinya ngariungna da. Da lain hayang bubur-bubur teuing, sabenerna mah hayang tepung we jeung nu geulis da nu di imah mah geus rada bosen. Nu dagang hayang untung tah eta carana. Dagang bubur eta keneh tungguan ku nini-nini bau balsem bari ditarason. Kuring mah yakin boro-boro DKM urang ge teu sudi meulina. Nah sieun seboh. Lamun ibu tani, bapak tani hayang untung pan tani teh gampang, hayang untung mah tong ngandalkeun Allah. Manusia teh derma ikhtiar, tah hasil kumaha Allah disebut we tawakal. Ai urang mah ngandalkeun Allah seolah-olah ngajajah, cing teh mang melak cabe, melak pan halodo heg cebor tara nyebor da aya Allah, tah Allah teh tukang menerkeun cai.
nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil. Ayeuna jetet ibu gering pan kudu leos ka dokter berobat eta teh ikhtiar, anapun hasilna kumaha engke we da tawakal mah aya di urang. Pan sakapeung mah ibu teh saking ku gering leos ka dokter pan heuh salaki nyonoel ka ibu teh pan komo usum tiris kieu ditoel teh cicing horeang mani kusaha kusalaki. Nah ari ibu gering leos ka dokter da bujur teh nyampeurkeun sorangan, bahkan rok ya dibuka aku sorangan. Pak dokter gewat mangga tojos gejos disuntik, geus disuntik tuluy ditanya sabaraha Pak dokter, eta paling ngeunah jadi dokter nya nepo bujurnya dibayar. Nu dagang hayang untung, tukang tani hayang hasil, nu gering hayang cager, tak iya judulna pangaosan. Ari pangaosan sebenarnya hayang naon? Hah? Sebenarnya pangaosan bengka ditu bengka dia, nu deket nu jauh abring-abringan we jelema teh kuring nanya sebenarnya eta abring-abringan pangaosan hayang naon? Cek ibu hayang ilmu tak kade dina hate anu aslina bisi hayang tepung urang nempo urang. Lamun jalma ukur dina hate hayang nempo urang tah punten anu tarage jadi daek, nu keur sare jadi hudang, cing tanah ada maneh tetara hayang neuleuh aing si ustad. Mun judulna pangaosan hayang menang ilmu, balik kana awak ibu, da ibu tegas boga ilmu, teu kudu diteangan awak kuring, da kuring mah teu boga ilmu. Teu boga kuring mah tanpa ku Allah diilmuan kuring teu bisa, tanpa ku Allah dicapetangkeun kuring moal capetang, tanpa ku Allah disalametkeun kuring moal mampu datang ka dieu. Moal bisa tak ieu ge acara tanpa izin Allah moal jadi ari ibu. Mata hakikatna cek ibu neangan ilmu tina awak kuring teu gableng. Justru kuring malikeun deui ka ibu, da ilmu mah geus aya di ibu. Urang tanya bisi teu bapak teu percaya, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Tah, geus nyahoeun. Ari papolotot ka salaki dosa. Mukakeun ka goreng patutan batur dosa. Pedit ku harta dosa. Ngomongkeun kasalahan batur dosa. Tah eta teh ilmu atuh naha teu eureun-eureun. Ternyata teu sakabeh jelema boga ilmu bisa ngelehkeun nafsuna, bahkan nu paling power jelema boga ilmu bareng jeung nafsu matak teu saeutik ilmuna tapi eueuh dina prilakuna. Wow. Nah, keheul atuh da. Kitab naon nu teu apal nyaho, hadis naon nu teu apal nah murid diperkosa. Berarti kitab karek sambat maca kitabna teu nyaho kitab dina dirina. Tah kitab dina diri teh ikro kitab baka kabab binafsika, gera baca kitab diri anjeun teu mimiti sare nepi ka hudang sare nu ditulis ku awak urang. Gera sok baca saha ibu teh? Beh. Garulis, ieu mah da palsu atuh. Sagelis-gelisna ibu make baju warna ungu ka seneng urang teh sabenerna mah. Bajigana geus apaleun resepna cenah ungu, matak marake ungu. Sagelis-gelisna ibu datang ka dieu make make up pake blush on, hampura ieu mah keur kapalsuan, matak cek hate demi Allah teu kabita saeutik-eutik acan. Naha sabab kuring apal ieu mah nu keur ditempokeun ka kuring sebenarnya palsu. Dan nu aslina ibu mah lain nu ieu, nu mana nu di imah wayah kieu. Naha sarapih kieu, naha wedakna ieu, naha lipstikna ieu. Wedak geus ladake paduli. Bahkan daster geus merengkel karuhur geuning. Kameja ngalek-lek soek di kegepan huak hiuk bau kelek matak ieu mah keur ngawararadul awak ieu mah keur ngawadul da aslina mah tuh nu di ieu mah salaki anu apaleun matak sagelis-gelisna ibu hebat-hebatna ibu sabarapih-rapihna ibu sacongo buuk demi Allah nana gerhana moal kagoda naha keur palsu nu beunghar asli palsu hampura palsu. Palebah mana palsuna dek ngeunah jadi jelema beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batu. Urang boga imah hiji nikmati imah nu hiji kasur butut mangsa bodoh dan nu penting mah tibrana kasur bisa dibeli ai tibra deuk ka mana meuli. Nya teu sadar urang mah riweuh neangan kasur nu mahal ai teu beuki hees. Naha kasur meunang nganyuk deuk hees kumaha. Ternyata aya kanikmatan anu leuwih batan imah batan kasur batan dahar naon nikmat tuangna loba jelema nu deungeunna loba tapi teu asup kana beuteung mah kambuh coba batur dibere kanikmatan daharna teu pati loba ukur jeung bala-bala tapi dua piring nepi ka ngahauk keneh tuh aya kanikmatan tanu mahal teh nikmatna lain deungeunana cicing ngarah saladar jelema teh
imah urang butut paduli imah butut oge dan nu urang tong ngabanding-banding nu alus nu batur dalam urang hayang nurutan batur imah gede ngan hutang rabeng tah matak nu beunghar teh punten paingan rada bingung rada galau dah hakikat mah teu narima kana kabeungharan diri lalajo beungharna batur akhirna jorojoy kabita geus kabita jadi panas nyieun imah persaingan jeung batur batur dua urang ge dua ngan bedana nu batur memurni aya nu urang mah imah dua teh sertifikatna dikabangkeun jadi imah dua mobil hiji jadi dua BPKB kabangkeun hareupeun batur gaya imah dua mobil dua sisirah ngebuul tiap bulan setoran wungkul nepi ka awak ge begung cing atuh hirup teh kudu asli nana gerhana asli palsu palsu teu kudu ibu nu ngomong kuring mah deuk ngaku taduka kiai di dieu mah jigana asli ngan urang mah rumasa palsu keneh palebah mana kuring palsuna pan ceramah mah jiga nu nya nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah ibu teh karek lalajo ceramah kuring can lalajo bageurna kuring matak urang tong nuding munafik ka batur tong nuding kafir ka batur kadang-kadang sifat kafir jeung munafik ayana awak urang sorangan mana bukti alus omongna goreng kalakuanana ai ngomong kudu bager ai teu pedit nyalain nu munafik kitu peta mata kuring teh keung Pak kudunya ka fakir ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah sok lalajoan ayeuna matak bisi bapak hayang apal aslina kuring panitia naik ka luhur panggung sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudunya ka fakir miskin salira mah lain bereun lain mobil boga sawah boga imah boga lain bereun kumaha cek panitia tah ku sabab salira lain bereun abdi mah hayang jadi amal ibadah barang bere teh urang bikeun ka fakir miskin sakumaha cek pidawuh salira kudunya ka fakir miskin pan ngagebeg urang harita keneh kaduhu ngomong cing da matak mana atuh nu asli teh mana tak ieu awak ibu ieu teh palsu di make up wah pokoknya mah pan ibu-ibu mah karena kapalsuan teh barareuki teh halis geus alus nyieun nu palsu ku patlot pan repot balik jadi teleungit hiji bulu panon geus alus hayang nu palsu samung luk-luk ka luhur atuh nempo urang jiga nu berat kiceup balik ti dieu mawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon dua nana tikusruk kana solokan kakara ya Allah kamu sibahan lain Allah nu dituding dudut bulu panon nari urang kana palsu teh nepi ka barareuki hirup teh awak montok mangsa bodoh cirina salaki nyenangkeun lamun dipoto teh ulahnya ngeyeng kieu da eta teh palsu dina foto katempo langsing pelebah pangih juga drum nu di jalan tong nyangeyeng tagogeun bureuteuna beuteung teh sok ulah leos ke kantor desa ibu nu senamna salaki nu TBC na nah kunaon salaki TBC deuk nyarek mah ulah kitu atuh senam teh depan lilajuan ku batur baju senam da eueuh gamis eueuh praketang-tang praketeteng ranatdat ranutut nah apal pernah lalajo di gor ibu nu samana ibu nu anu senamna lalaki nu TBC deuk dicarek sieun nyegag teu dicarek sieun doraka akhirna ngabatin begung paeh matak ngeus keur ibu-ibu mah genut paduli cirina salaki nyenangkeun pan ngeunah jeung nu genut mah teu kudu make simut alus-alus teuing tah wilujeng ka nu garanut wilujeng ka nu garanut iya mau senam 2 tahun rencana hayang langsing geus senam 2 tahun lain langsing kalau beuki meber nah ada eta beres senam goyobor comro misro liliwetan ongko toong salaki beuki meotan mikiran hutang urut baso matak geus hirup manusia nu paling ngeunah iwal ti manusia nu narimakeun selesai hirup hartos ya matak urang teh agama Islam cing ngeunteung atuh kana agama da ibu ngeunteung teh pan mun geus mani nya pan ibu ge ngangetiung ge tadi ngeunteung nu dipake ungu itu ge ungu baju hideung nya itu ge hideung atuh ngajenil dina irung aya karang di ditu ge sarua ngeunteung gerasa tah umat Islam teh mun urang bener ngaku Islam umat Islam ngeunteung ka mana ngeunteungna kana Islam
mun Islam nitah bager umat Islam kudu bager da eunteng, mun Islam kudu zakat umat Islam nu beunghar kudu jarakat da eunteng, mun Islam kudu sedekah umat Islam bakal sedekah da eunteng. Lamun jelema geus jadi eunteng ibu kaluar ti imah geus ngeunteung pan rapih pede. Umat Islam kudu pede lamun geus alus geus hade geus bener pede we. Napa jeung pede geus teu kudu loba nyaritakeun Islam dina perilaku ka tembong Islam. Ieu mah ceuk Islam ulah ngomongkeun batur tapi yai bubar pangajian ge ngocobrot tuh si eta. Benernya nu gigireun bau kelek geus teu katempo Islamna teh matak Islam teh eunteng kaca urang nu ngeunteungna. Mun Islam bager urang bager, mun Islam alus urang alus, mun Islam hebat urang hebat, mun Islam soleh urang soleh, mun Islam nu nempokeun sasama urang nempokeun ka sasama, mun Islam alus kalakuan urang kudu alus kalakuan. Eunteng aya di urang batur lalajo pribadi urang. Era nu diomongkeun Islam Islam itu ngomongkeun batur Islam Islam popolotot ka batur Islam Islam nyarekan batur Islam nu mana nu ditah ngewa ka sasama dina hirupna. Wow. Ku ceramah kieu demi Allah karabut sararea tah. Nah ada kelelakuan itu. Heeh nya. Tuh. Mata kampura ternyata urang teh aya nu poho. Naon nu pohona ngalusan awak tanpa alus jeung hatena, ngalusan salat tanpa katempong wujudna, ngalusan maca Quran tanpa katempo rasana, sehingga ancaman hadis Nabi Quran tinggal hurufna, Islam tinggal ngarana, pengajian hanya sebatas tinggal di lalajoanan. Lain wel mikir mana tuh? Apa neta teh poe ayeuna Pak? Pek alusan Quran ngan eta Quran kudu bisa ngarobah eusi hate. Ribuan kitab pek baca, ribuan guru pek teangan, ribuan hadis pek teangan, sing pinter dina ilmu ngan keurna nahaon lamun ribuan kitab dibaca, guru loba, ilmu naker tapi hate geuleuh ka batur, rujit ka batur, cua ka batur, boro-boro ilmu ngarobah batur, ngarobah dirina ge teu pati mampu. Matak nu kudu robah sebenarnya dina pengajian lain tiung jeung baju tah nu kudu robah mah eusi hate. Lamun tiung jeung baju loba nu robah Senin kudu bodas-bodas kabeh, salasa hejo-hejo kabeh, Rebo beureum-beureum kabeh, salaki nu bengek haben kudu mulian baju. Tapi nu kudu dirobah tah eusi hate nu sanyana. Balik ti dieu goreng ka salaki keuat minta maaf aya. Engke salaki bakal nanya, nah mah uih ngaos jadi lebay. Oh tobat. Tuh alus teh lamun ladang ngaji robah diri. Nah memang kitu ngaji teh nya maca bismillah eta mah sambat maca, apal bismillah eta mah sambat ngapalkeun, mana gawena. Ku ceramah kieu mah sararea ge ungeuk nya. Nyarita alhamdulillah eta mah karek nyarita, maca alhamdulillah eta mah karek maca, apal alhamdulillah apal eta mah karek sambat apal, mana gawena. Bakal loba jalma henteu dikir tapi dikir, bakal loba jalma dikir tapi teu dikir, bakal loba jalma salat tapi teu salat, bakal loba katempo jalma teu salat tapi sabenerna eukeur salat. Urang mah pan salat 5 waktu ka masjidnya Bu, bapak-bapak gimring ke masjid. Cinta naon Pak? Salat, kasaha salat? Ka Allah. Nah, Allah teh ukur di masjid, geuning dagang nipu, denging ka sapamajikan ngabohong, geuning jeung tatangga pasea, geuning jeung dulur teu akur-akur. Nah, Allah teh di masjid wungkul, lebok tah. Aduh. Justru salat 5 waktu teh modal dasar urang. Matak salat subuh nepi ka isya teh itu teh modal 5 waktu 5 kali 5 25 25 menit 23, sekian menit jeung Allah taba jeung nafsu. Berarti lamun urang 23, sekian menitna ngagugu nafsu, nyarekan batur, geuleuh ka batur, ngahina batur, karek salat samet nu 25 menit can salat dina angka 24 jam. Well. Jarang nya nerangkeun kieu mah paduli ngarah saladar we jelema atuh. Lain mah pedah geus salat surga.
Nya aya surga bubar salat melak cangking dina kelek asa aing pang salatna. Da surga mah lain dibikeun kanu sombong. Di mana wang salat atuh di dieu mah geus 10 poe teu eureun ka masjid ku mah sia we. Nah memang na surga rek diasongkeun ka jelema nu sombong moal, rek dibikeun ka jelema ria moal, da surga mah rek dibikeun ka jelema nu ikhlas. Tah jelema nu ikhlas mah nu ibadah geus teu ngarep dipuji batur, geus teu ngarep ditempo batur, geus teu hayang dibeja-beja ka batur, mere leungeun ka tuhu nu kenca ge ulah apal. Pan urang mah barang bere teh sa-RW nepi ka nyaho. Nepi ka nyumbang ka masjid 2 juta. Umumkan DKM, sebutkan we hamba Allah. DKM meureun kapancing hatur nuhun sabada urang netepan Jumat abdi bade ngumumkeun sok bilih katudang keun katuding da artos mah sensitif cek DKM teh. Hatur nuhun ka hamba Allah nu parantos nyumbang 2 juta. Nah da jug nangtung hadirin abdi hamba Allah teh. Rada gelo sih eta. Mana ikhlas teh mana? Kahartinya. Jadi kahiji urang teh enteng, Islam teu nitah ngewa ka batur, Islam teu nitah ceuak ka batur, Islam teu nitah goreng ka batur, tapi naha urang agama Islam aya sifat geuleuh ngewa jeung cuak, punten Islam nu mana nu keur dibela. Matak memeh perang jeung batur, perang heula jeung awak sorangan. Ieu mah ka batur teh polotot teh ka batur, polototan mah beungeut ibu tah. Kasalaki kieu wae. Tekawar duit leutik nah hikana naon sakieu perang gerasok duh urang teh dosa kieu ka salaki teh capeun salaki ripuhun salaki lu atlet kasa ngoprot salaki dosa urang lamun nepi ka nganjarikeun hate salaki ngeunteung gerasok tuh tinggal tuh bapak-bapak nu ngangge kopiah ungu eta teh saking ku satuju bari nyindiran ibu well da cek hate nama kieu lebok gitu. Pak si bapak caroge ibu wilujeng pas ya engke beres di dieu bakal kieu jeung hareupeun umum jeung naon tong sok ngawiurang pamajikan atuh baduy mangga eta sok mangga. Nu kudu urang teh ngeunteung kana agama da urang teh agama Islam deuk naon deui lamun lain urang enteungna agama Islam tembongkeun Islam teh jati dirina lain ukur nempokeun tiung jeung bajuna tapi tempokeun rasa jeung hate. Di tiung mah enteng teuing tinggal meuli pek tuluykeun di tiung ulah eureun ngan hampura tiung ieu kudu dibawa kana tiung anu hate tak kumaha tiungna hate mun bibir teu ngomongkeun batur mun panon teu popolotot mun ceulit teu resep kana gosip ta eta teh hakikat tiung tiung ngaguyupuk tapi kana gosip bararoki tiung gede popolotot ka salaki tiung badag teu kaur batur nyeun kagorengan bibir galing ngomongkeun kagoreng patutan batur berarti hampura karek samet di tiung sirahna can di tiung eusi sirah nu sabenerna. Sedangkan awak ibu dipapantas di alus-alus punten waktu maot mah diparabkeun ku Allah kana cacing taneuh nu di alusan anu make skincare 3 juta teh tah modar mah dicok srok ku cacing taneuh kalau we modal gede ternyata parab cacing nu hakikat nu kudu ku urang di alusan adalah hate moal diparabkeun kana cacing moal jadi taneuh moal jadi seuneu moal jadi angin moal jadi cai urusan hate mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun roh asal ti Allah mulang oge ka Allah ai jasad kana taneuh matak jadi cacing taneuh matak tong loba teuing ngalusan beungeut lah ngewa lah skincare ka bedag ari sangu henteu akhirna teh beungeut bodas awak begung kasalaki pedengkreng lieur bangkong aduh tuh hate nu kudu robah maka hartos bu guguru tina alam naon nu ngarobah awakna tanpa robah ngaranna oray apan oray mah ganti kulit ngan ngaran anger oray tah pangajian teh atuh darajat teh ulah jiga oray ganti tiung ganti baju ari hati rudet wae asal lieur oray
Orai mah ganti kulit ngan ngaran anger orai. Pengajian teh ukur ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti penceramah, ganti pidato. Ari hate teh robah-robah. Ganti kulit nak teu ganti jeung ngaranna. Heuh orai, tak urang ge karek ganti tiung, teu ganti jeung hate-hatena. Sok bisi nu kasiniran mending mantog. Bisinya daripada maksakeun deuleuh aing ka ustad eta mending uih. Jadi lamun anu balik berarti si eta nu kasiniran. Aduh ampun ya tuh ngenteng ngerasa. Ibu ini ibadah haji, kamana ibadah haji? Ka Mekah. Mekah disebut tanah suci, bener? Matak jalma init ka ditu betah, jalma init ka ditu tumanina, jalma init ka ditu tumikiran dunya. Naha tanah suci. Ngan balik ti ditu naha atuh teu suci deui ieu hate. Ari init ka tanah suci, ari hate kalotor wae, paingan lieur deui. Saking ku kotorna eta hate, balik ti tanah suci teu disebut haji kuat baeud 7 poe. Kunaon mang damang. Pan urang teh init ka tanah suci, ari tanah suci Makkah, tanah suci Madinah, tanah suci Arab, matak rukun Islam aya pan ibadah haji dek nepungan tanah suci. Wayahna eta tanah suci gubug kana hate, sucikeun hate. Aya di ditu tanah suci datang ka dieu kotor deui, nah jadi tanah leutak. Lain ceramah kieu mah ku geunah loba nu unggeuh. Bapak-bapak teuing kunaon teu ngarti urang ge da. Pokona mah ungeuk teh tanda ngarti urang. Jeung panuju urang. Tuh, matak ibadah teh aya al-am, aya al-khos. Cicing Pak cicing. Al-am umum, al-khos khusus. Heuh, cicing. Ibadah teh aya al-am, aya al-khos. Al-am umum, al-khos khusus. Bapak sholat umum sarua jeung batur, ruku sarua, sujud sarua, bacaan sarua, waktu sarua, umum. Gerateangan ibadah nu khusus maka sholat asupkeun kana hate. Sod lam jeung ta, sod bakal katempo sidkul qauli, alus ucapanana. Moal ngomongkeun batur, moal ngahina batur, moal geuleuh ka batur, moal cuak ka batur, moal ngawibirang batur. Tah sholat khusus teh Nabi wir. Sekeutna pedang bisa sekeutna pedang raheut punten sabulan bisa beres, tapi nyeri na bibir batur ku bibir urang nepi ka kiamat cantang turobah. Tah beuki karaosnya doraka teh nya. Lamun bener salat khusus sidkul qauli, sing alus ucapan, ulah nurutan batur. Salat di masjid tapi naha masjid teu asup kana hate. Nu dibaca Quran tapi Quran teu jadi ukuran hirup. Nu di hadiran pangaosan tapi naha teu bisa ngaragangan pada sasama. Pangajian teh kudu bisa silih ajenan pangajian, artinya kudu bisa alus pangajian. Mun batur ngajian urang, urang ge ngajian batur. Mun batur hargaan urang, urang yang hargaan batur. Mun batur ngahormat urang, urang yang ngahormat batur. Ieu mah ladang pangajian teh kalah sok asa aing pang ahli na hidang henteu jelema kitu. Komo segala rupa dijieun status hayang ongkek. Duk tahajud, OTW tahajud. Eta dek tahajud beuki jeung status jadi hayang di komen teh. Cik tetangga teh, "Oh, penting tahajud iya dong." Beuki rujit. Boga kongkorong, jepret foto. Alhamdulillah 40 gram dari suami. Lamun dek pengajian, gelang dipake kenca katuhu gigi brig. Mun sasalaman teh kikituan. Tong ngomongkeun harta ka jalma nu teu boga, tong nyaritakeun imah kunaon. Tong nyaritakeun imah ka jalma nu teu boga imah, tong nyaritakeun pangkat ka jalma nu lain pangkat, tong nyaritakeun harta ka jalma eueuh pangaboga. Dunya tong dipake alat mah panas batu. Ieu mah yai. Sidik hareupeun imah teh jelema nu sangsara, boro-boro mikiran dengan sangu ge beas ge marahal hampir teu kabedag, dipoto dengan sangu jepret. Gepuk kurupuk daging ayam sate marangi. Aral yang ngarepan umat Islam nu riana hirupna kitu rada gelo sugan. Eta dina Ramadan 2 poe 3 poe parampak status kudeungeuna. Geus 15 poe hulu hayam. Jepret bete lagi miskin. Teu istiqomah hirupna teh situ.
Lamun ibu disebut palsu, kuring palsu, bapak palsu, nu beunghar palsu, pejabat ge palsu. Jauh tanya ke pejabat, numpak kapal ge asa numpak buludug. Nah, nempo pejabat batur diendek-endek terus dijarah maruk tengah deg-deg pejabat. Matakna lamun teu hayang kitu sing nyaraah atuh pejabat ka rakyat da rakyat ge moal ngamuk lamun sia nyaah ka rakyat. Bae we urang mau ngomong kitu ge da eueuh pejabatan ieu di dieu. Dah hirup mau ukur disebut pejabat karena aya rakyat. Da moal jadi pejabat lamun eueuh rakyat, jara di pejabat eueuh rakyat nyerek mimpin cucunguk. Jadi jara di pejabat lantaran dicoblos rakyat, mata geus jadi pejabat sing nyaah ka rakyat, ulah sok mapohokeun rakyat hayang dieunek-eunek pager. Tanpa rakyat urang lain sasaha. Bener ya? Lain jiga nu hareueuh. Manen mah batuk saeutik ka Singapura pan berobat nage bari ulin. Coba rakyat boga BPJS ge ka rumah sakit loba ditolak paribasa eueuh ruangan. Ka mana ruangan kuat eueuh wae atuh euy. Pedah ka nu miskin kitu. Karena orang sabodo tadi ulam deui nu penting kudu nepi tah ari kanyataan kitu. Kudu kampanye jigan abring-abringan. Abdi teh calon insyaallah. Lamun abdi jadi insyaallah teh kuat jadi jiga dibeuweung ku eta. Apruk-aprukan ka rakyat dah yang dicoblos. Geus dicoblos mana datang deui. Betah we meureunak kursi hipunya euy. Matak jalma hampura judulna kieu umat Islam teh hirupna kudu bareng jeung Allah. Tah cing atuh pejabat teh hirup teh bareng jeung Allah. Na teu era maneh mah gaji gede tapi masih kana nyokotan duit nu leutik. Duit leutik nepi ka dicoksrok ku bebengok si eta, na teu isieun bro. Dek jadi bangsat mah bangsat we atuh euy. Oh, ibu teh satuju kana omongan kuring. Ngarah ditewak sararea. Gaji gede, gedong boga, jabatan luhur, naon kurangna ceuk ukuran urang, tapi naha duit negara dipaling, geuning garong euy. Rakyat leutik maling hayam, gemep irungna, beak buntuna, ditengelan, matak bisi Prabowo teu sanggup mereskeun korupsi. Hei Bapak Presiden, bikeun nu koruptor mah ka rakyat, deuk di kumaha ibu tak kira-kira ibu? Deuk disiksik sok ngaromong. Deuk diduruk hopek sok. Deuk di kumaha tah nu bangsat duit negara teh di kumaha Bu? Deuk disiksa tah, ieu deuk disiksik, diduruk, disiksa. Kela nah disiksi. Ieu teh tanda bukti kuring nanya lamun koruptor dibikeun ka rakyat, hukum rakyat bakal terjadi. Kitu balukarna matak sing parantos atuh ngahukum korupsi teh lain 2 tahun anggeus 2 tahun anggeus. Ngarah kararapok jelema garelo gitu teh. Sadeot. Itu nempo susurianana geuna gua jeung nu ngeunah susurianana. Ari heuh atuh. Rakyat mah barang dahar ge sangu tarasi uyah, aduh keun bae da alus daripada nu dihakan koral, minyak tanah dilegleg, aspal dihakan. Nah si eta buta hejo hirup leutik mata kitu. Naon sok ibu sok ngomong kagok sok bensin sok ibu ge kudu milu ngomong sok bensin diinum terus naon deui ibu kompor gas sok kulkas imahnya aspal ope kumaha ibu we bener rakyat jadi waranian kieu. Sabodo ah. Moal jadi pejabat tanpa rakyat, mata geus jadi pejabat sing nyaah ka rakyat. Moal jadi jelema gede tanpa nu leutik, mata geus gede kudu nyaah ka nu. Moal beunghar tanpa hirup si miskin dan nu beunghar mah jujur usahana ti nu miskin. Matak tanpa aya nu balanya nu miskin ngaranna moal beunghar, matak hampura hargaan ka nu miskin teh moal jadi cucungik beunghar moal.
bari nu miskin mah jasana ge gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul si miskin, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran si miskin, nu pangheulana tahlil si miskin. Matak lamun dina riungan ieu aja nu beungar mau ngakur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyeun kuburan sorangan. Manusa mah butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung naon alasan ibu make jeung kudu goreng ka batur, sok jieun alasan sok. Da moal aya alasan urang goreng jeung batur, naon make jeung kudu goreng jeung batur, naon alasanana? Peda batur boga mobil urang henteu, tuluy amek eta mah panas. Peda batur maju usaha urang henteu tuluy keheul, eta mah syirik. Peda batur nyeun gedong urang can boga tuluy keheul, eta mah syirik. Tah jelema panas, jelema syirik, keur bunuh diri, keur nyiksa awak sorangan. Matak batur nyeun gedong panas tiris, batur meuli motor ratug angen, batur meuli sawah muntaber, batur meuli mobil modar. Disiksa awak urang ku kahayang sorangan. Matak diomongkeun ge bener ieu teh. Nempo batur maju teh nyokelan we kana kasalahan dengar haragrag darajat batur, babangok sia kunaon hate teh kitu-kitu teuing teh. Kunaon ngahareuleng. Bener gitu. Urang ku geuleuh ka batur ku rujit kana milik batur, nah mungkin poe isuk milik batur jadi nu urang moal kalah ka panyakit nu datang teh. Bengek, batuk, bisul, aing mah paur, jelema karar itu patut hirup teh. Mata konsep Islam mah punten nu kudu dibersihan ieu tah. Konsepna hate heula, bisi bapa nanya dalil, naon dalilna? Tasdikun biqalbi. Tuh, iqrarun bil lisan, a'malun bil arkan. Pek ari hayang dalil mah tah. Lamun iqrarun bil lisan, ngomong we ngomong. Ari hate rudat kadongdong lur lemes luar rumet eusi ibu pan kabudak mangaji ngaji DKM geus cocorowokan ngaji kabudak cek budak ai mamah kagok Persib. Iqrarun bilisan, ngomong mah gampang, hate mah geuning eta rujak. Di dia mah disalin teh kalau babara katakan seuri di dia. Teu sadar meureunnya. Jadi kalah ka bunga bah di kieu. Bae ah. Da engkeun teh kieu geus cenah tong ngulum deui si eta. Nah mungkin tong ngulum karabut kabeh urang. Bodoh. Tuh tasdikun biqalbi, yakin cek hate, iqrarun bilisan, omongkeun ku bibir, a'malun bil arkan, pigawe ku perbuatan. Nyekrup tah disebut we iman sampurna. Iman sampurna teh hate yakin bibir ngomong ku kaimanan migawe ge sumberna kaimanan. Na mungkin jelema iman nyarekan batur, na mungkin jelema iman ngomongkeun batur, na mungkin jelema iman ngagoreng batur, na mungkin jelema iman ngaragragan darajat batur. Iman nu mana nu nitah bagal bleg hate seperti kitu. Hah? Geuleuh atuh da. Matak bisi didian suka goreng batur, tanyakeun iman nu mana kitu sia teh. Tuh ke saya nu teu geunah diuk teuing hayang balik urang ngadenge bahasa urang nyeri meureun teuing cangkeul kita cangkeul nya cangkeul nu itu gaduh sabeureum urang kali dua teh si bapak si bapak sanes nati saha ti bapak nikah sareng ibu gaduh murang kali dua ti bapak berarti oh ngerti paham oh bisi ti batur kaserian hirup tuh tah kitu tapi ai seuri ge kudu ngarti deui lain ulah balik ti teh ti mana pangaosan sanu cermana nagarana kumaha kitu we rame geus lain bab ramena lain bab seurina tapi aya makna di balik eta ngan kuring mah ngahaja we metode di kieu teh ngarah barungah sararea ngan balik ka imam mah jujur asa diteungeulan teh keheul atuh da ari ngomong we jiga nu nya alhamdulillah ieu kana BLT hayang
pan alhamdulillah teh tanda jelema bersyukur. Boga imah alhamdulillah, boga budak alhamdulillah, budak lulus alhamdulillah, salaki bager alhamdulillah, harta loba alhamdulillah, emas kabeli heunaha atuh ai kaloh menta rezeki menta kebeunghar. Nah hareupeun pamarentah jadi dimiskinkeun hidang teu teh alhamdulillah teh. Da urang mah balen teu ukur nyarita kaluhur rakyat ke sarwana imah boga sawah boga budak sekolah alhamdulillah ai palobat teu kabere BLT RT dicarekan RT gelo ceuk teh kunaon nyarekan RT batur menang BLT aing teu pan mama beunghar gedong boga gandeng saya teh ustad kitu ai ka Allah menta beunghar ari palobat didata mimiskinan na teu hideng jelema teh. Tanda jelema nu bersyukur menang BLT moal hayang pamere, tapi jelema nu aya mah imah geus boga, sawah geus boga, mobil geus boga, motor geus boga, duit geus boga, lain kudu dibere tapi kudu mere. Diuji ku Allah dibere BLT tolak moal RT moal nerima BLT bikeun kanu hakna tuh fakir tuh miskin tah eta nu beunghar nu sanyana. Da eueuh anger we majarkeun teh bae we hatur lumayan. Ceuk urang ge munafik teh lain keur batur-batur teuing keur awak urang. Matak bahasa Sunda mah pinter tong nuduh anu jauh tong neang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana cirina satangtung diri ta eta elmuna teh. Nana gerhana ge ukur disebut Pak Ustad Sararudi disebut ustad. Matak bisi aya nu hayang disebut ustad kop mere tah. Kunaon kuring mung disebut ustad nyaho gawe apa gawe ibu naon gawena ustad warasatul anbiya pewaris nabi ayeuna nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud lamun di dia anu bareuh kalingsir eta mah. Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma pan korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun aya acuk nu dipentak ku batur dibikeun nana gerhana cek batur ustad pewaris nabi penta jamna dibikeun moal tuh kumaha Pak cek saha dibikeun teh cek saha Pak nyanyahoanan kumaha urang kunjung dibikeun moal dibikeun cek saha eta mah karek cek bapak deh cek urang mah miluan ieu moal cek ibu teh heuh salah ustad kitu patut teh ayo nerangkeun nabi naon nu dipentak dibikeun geuning manehna henteu tah ibu teh nyarekan kuring ibu teh lalajo kasalahan kuring balikeun ka awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dek dibikeun moal sarwana motak tong sok lalajo ka goreng patutan batur sapanjang diri goreng keneh mah ya mau kana kagorengan batur teh cekas ai kagorengan sorangan dibongkar mah heueuh nya nya hirup mah ukur disebut matak teu kudu legeg-legeg teuing hirup lieur matak dua kalimat syahadat teh sakti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu abdi nyaksi an la teu aya deui pangeran iwal Allah wa ashadu jeung abdi nyaksi anna saestuna Muhammadur Rasulullah Muhammad utusan na teu era gitu era maca dua kali masalah ada teh era mun aya jelema maca sahadat teh era teu gablek ka era sok sing era al haya'u minal iman era maca sahadat nama jeung era yuk urang bongkar nu diomongkeun anna Muhammad dan Rasulullah saestuna Nabi Muhammad utusan Allah prung kalakuan pedit nah jadi si korun asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah ngaran utusan urang umatna urang hambana tuturkeun atuh nah anu dituturkeun kasombongan berarti Firaun aduh beuki nyeri lur matak cek urang ge baralik mending oge lah nu diomongkeun asyhadu anna Muhammad Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi nah sok ngadu doma hareupeun urang ngomongkeun batur ibu eueuh ibu nu jadi omongkeun nah wa asyhadu anna Muhammad dan Muhammad beuteung ngajarkeun eta nu ngajarkeun ngadu doma malain nu Nabi Muhammad saha pamajikan Abu Lahab tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayas ron
wamro hamma fiji hab gerateang ku bapak pamajikan Abu Lahab tukang pembawa kayu bakar. Nah mungkin jelema beunghar ngagubug kayu bakar teh artina tukang ngadu domba. Matak nyebutkeun Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah, urang teh umatna tuturkeun Nabi Muhammad. Nah nuturkeun bebengok si eta ngan lamun teu ngadenge moal ngarti, mun teu ngadenge ceramah kuring moal ngarti. Nah moga jeung sahadat kudu era cicing lah teu ngarti mah cicing aja daoge di imah lah hees kitu. Hanya orang yang mendengar do bisa menerjemahkeun eta. Sok bapak isuk ngomongkeun bener euy urang teh maca sahadat teh kudu era ceuk itu naha poho deui atuh lah. Mata geus bapak tong nerjemahkeun bahasa kuring di dieu mah ungeul ke talag we lah. Datang ka imah geus tong loba dongeng pokona keur bapak we wungkul nu teu datang tong diomong-omong bisi salah nerjemahkeun urang. Bahaya salah nerjemah. Jadar ka urang nyebut sesat. Nah cenah sahadat kudu era cicing teu ngarti mah ngajadog hees kitu. Tadi dia nuntut ilmu urang butuh hadir, butuh catatan, butuh nulis teh di dinya. Da ieu mah sok palinter eueuh nu nyatet hijau ge. Mun kana nyengir jagona. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Bener tuh Pak. Abdi nyaksi Muhammad utusan Allah, urang teh umatna cinta Nabi, cinta nyaah ka Nabi, nyaah hayang menang sifat Nabi, hayang. Nah anu dituturkeun si Korun, meureun si eta mah hayang ditulungan ku si Korun meureun. Nah anu dituturkeun sombongan Firaun, meureun si eta mah engkana ge ceuk Firaun teh da sia mah murid urang. Allah tegas nyiptakeun setiap manusia deuk nu dolim aya, deuk nu alus ge aya. Nu alusna ti Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad, nu gorengna punten Pak, naker Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Korun jeung sagala rupana. Matak paingan surat Fatihah ihdinas sirotol mustaqim. Gusti tuduhkeun abdi kana jalan anu lempeng. Sekali deui. Gusti berarti mentanya, Gusti tuduhkeun abdi kana jalan nu urang moal mampu Pak cicing dina jalan lempeng tanpa ku Allah diizinan cicing dina lempeng. Urang moal bisa micen sifat syirik tanpa ku Allah dirobah ieu hate. Naon cing dalil? Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah moal deuk ngarobah kaayaan hiji jelema tanpa eta jelema nu hayang ngarobah dirina. Lamun bener urang hayang ngarobah geura penta ka Allah. Ya Allah, tuduhkeun cicingkeun abdi dina jalan anu lempeng. Nah, da urang bengkok wae eta. Heuh ka hartos. Gusti icalkeun panyawat hate abdi. Kitu ceuk ibu teh kudu rumasa. Sirik, ujub, takabur, sum'ah, sombong, bohong, adiguna. Eta teh Gusti anu matak ngabahayakeun keur jiwa abdi, bahkan anjeun ge geus nyieun neraka teh keur abdi. Lamun abdi cicing ka dina sirik, geuleuh, rujit, cua ngewa, balik ti dieu teh bakal robah moal nyimpen sirik, moal nyimpen geuleuh, moal nyimpen keumeuh. Nah geus menta ka Allah, hate robah lain ku ibu, tapi aya Allah nu ngarobah bongan urang geus menta dipangrobahkeun. Wah. Da ieu mah teu soleh asa urang, alus asa urang, ka mana Allahna lur? Pengawasan Allah teh keurna pengawasan bubar teh dieu eueuh deui. Ada ibu ge ngadengekeun kuring di dieu mah. Heeh, bener. Balik we teh dieu salaki nanya, "Ti mana penting-penting teuing? Naon teh popolotot naon? Pangaosan nu gelo." Mak nya aing mah ladang pengajian wah-wak salaki. Asa aneh hirup. Bisi bapak hayang leuwih cekas, fa'alhamaha fuzuroha wa taqwaha. Ternyata nu katempo, nu kadenge, nu karampa setiap manusia bakal katempo jalan nu lempeng jeung jalan nu bengkok. Jalan lempeng, jalan katakwaan, jalan bengkok, jalan kapasekan. Ternyata urang geuleuh kanu pasek, tapi naha jiwa urang ge di dinya keneh. Kalah itu kaharti. Soalnya bahasana bahasa filsafat Pak, bahasa filsafat itu bahasa ngomong eusina mah jet gitu. Duli rek ngarti rek henteu nu penting mah seuri we ibu. Tuh. Matak ihdina tuduhkeun abdi ya Allah.
siratal mustaqim kana jalan anu lempeng. Pan dituluykeun deui eta ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh nya eta jalanna jalma-jalma nu dibere kanikmatan jeung karunia. Heueuh saha nu dibere kanikmatan karunia? Ti Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad. Mata ketika nyebutkeun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, abdi nyaksi Muhammad utusan Allah, kudu rada era lamun nuturkeun peditna si Qarun, sombongna si Firaun, tukang ngadu domba seperti Abu Lahab, tukang perang dina kahadean seperti Abu Jahal. Kudu era. Kunaon ungut-ungutan ternyata sadarnya syahadat orang terlalu mudah diomongkeun, terlalu gampang diartikeun, ternyata dipigawe mah saha nu geus akur jeung syahadat. Komo kararawin juga nu heuh tadi mah abdi nikah ka putri teh geus bata bebengok si eta bari ngartikeun teu ukur kitu tadi mah abdi nikah. Ai tarima teh lahir batin dunya akhirat, geulisna gorengna teu balegna bawelna celemengna leg-leg Pak. Lain ukur narima gelis na wungkul ai geus goreng ditinggalkeun damang Bapak. Ari keur lunguh ditarimakeun datang bawel di beja-beja pamajikan aing mah bawelna beak teh karap sugan mah biurna teh jiga doma we. Salah bapak matak ijab kabul tarima abdi nikah narima lahir batin goreng alus kedul daek bapak nu kudu narima mata keur alus pek tarimakeun keur goreng jaga bibir bapak tong diomong-omong ka gorengan pamajikan naha nu bapak pamajikan aing mah ku bawelna kumaha ceuk baturan panu maneh naon alasan urang kudu ngadagangkeun bebengok pamajikan naon alasan dek rudat tuh goreng adat tong diomong-omong ka batur leg-leg we enjoy lah dek kumaha enjoyna sia teh kustad sidik pamajikan bawel enjoy lamun dipiceun anu bawel kumaha lamun udah datang nu pego leuwih ripuh leuwih ripuh dibere nu pego talung nu bawel aya kahayang Pak hayang TV bawel mah kadenge coba sih itu bingung Pak hayang kulkas nu bawel coba nu pego mantap orang malah mendititah milih nu pego nu bawel talung nu bawel asal kuat ceuli lah apa nu bawel mah gitu Pak hayang termos tanu kulkas mah kieu itu Pak hayang termos bingung nerjemahkeun nu pego matak mengeus bisi bapak boga pamajikan bawel atos we lah teu kudu boga TV teu kudu radio toel bujurna tememeo angape film Korea lah. Sabab judul lagi tarima abdi nikah tarima hobil tuh dek narimakeun lain gelisna tapi kabeh ditarimakeun gorengna teu balegna teu eceregna pokona lebok ai keur lalaki anu teu ngarti mah ngeunah maca teh tarima abdi kuduna mah jebleh naha ibu anak batur ibu lingkungan di batur ibu karakter batur itu ge salaki sarua batur anak batur lingkungan batur kudu ngahiji nya pasti atuh dogdag beda karakter, beda lemur, beda adat, beda sifat pasti dogdag matak rumah tangga teh jujur ujianana berat keur anu teu bisa ngan anu bisa tuh kolot urang loba anak 11 nepi ka awet geus barisa geus ngahiji awakna matak nu kudu dihijikeun teh hiji awakna dua hatena tilu rasana opat prilakuna takakara sampurna rumah tangga ieu mah awak patangkep-tangkep di kamar ari hate ngacacang ka mana karep jiga nu kasariniran demi Allah komo aya salaki rada goreng mah tempel gitu ku foto Ustaz Nana nah aya tuh tunjuk kunaon ini cek ieu eta cek eta ieu dua nana sok hijikeun awakna hatena rasana prilakuna nah rumah tangga teh hayang bareng di dunia hayang bareng di akhirat lamun hayang bareng di akhirat sababarengan teh ena dunya hatena sing bareng rasana sing bareng prilakuna ge bareng mun salaki ibadah milo mun lalaki asinan ngereng mun lalaki pangosan ikut
Iya mah ibu pengajian salaki ngajedog. Wow. Mana bukti? Iya geuning pengajian juga rana kabeh. Lalakina hiji dua tilu. Kan aya 15, iya sedengan ribuan. Teu boroga salaki ibu. Mau kejong neangan sudi mau kejong neangan ustad mau geus kolot hoream lain orang nolak kan dipikir wae kawin jeung nu kolot mah tuh unggal sare kudu haben ngabal saman jeung mencetan pelebah dikekepan haben batuk gagabah mau kejong neangan ustad hoream pokokna mah kajian bedao lah urang geus boga pamilih pokokna hararayang kudu ka kolot alain meuli kitu udah balikeun kana awak ibu teh sudi ibu mun kawinnya nu 80 tahun kudu nungtun haben engkrot aduh teu kuat bae boro-boro ibu orang teu kuat yang seureun lagi nya awakna ngahiji hatena ngahiji rasana ngahiji prilakuna tah sakinah teh eta ari awak ngahiji ari hate ka mana karep ka mantan tuh da tuh nonyuk deui nah emang ibu gaduh mantan gitu meureun mantan ibu teh mantan ieu nya eta tuh da silih tunjuk wae atuh aneh talamun besti berarti kagoreng nanti poretekeun kabeh ka besti mah matak paingan eta tutunjuk nomor matak tong loba ngadongeng bab kagorengan nyahoeun tuh tutupan atuh bab aib mah awak ngahiji hate ngahiji rasa ngahiji perilaku ge kudu tuh genah bo rumah tangga teh lamun opat ngahiji ieu mah awak ngahiji hate teu ngahiji rasa ge teu ngahiji geus moal balik rasa tengah hiji nalika salaki usaha kakara alus nalika salaki teu usaha teu ngarasakeun capena salaki kumaha ngomong molor wae bagong lalaki nu mana udah disebut bagong untung cek salakina naon mana nyebut bagong berarti aing penting sare jeung bikangna kumaha cek anak mama bagong papa bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban rumah tangga aut-autan nah anu dituding Allah lain Allah nu salah urang nu goreng adat mun ibu pasti jeung salaki pasti jeung pamajikan nah pamajikan musuh bapak lain nah salaki musuh ibu lain musuh nu sabenerna aya dina awak masing-masing ego lebok tah keheul atuh da tah hakan jamaah di dia mah ngaromong teh yai hakan lebok ai abinya ibu nyontohan urang teu balik hakan lebok ibu pasti jeung salaki pasti jeung pamajikan ai musuh ibu nu sebenarnya saha nah salaki musuh salaki nah pamajikan lain musuh nu sebenarnya awak ibu sorangan ego coba turunkan ego masing-masing turunkan ego moal jadi pas ya matak rata-rata lamun ego geus eueuh tuluy ditanya mah ari urang masih kenaon nyao kumaha salaki ayo tuh lah daripada pasien tadi mah urang pasien di ditu we matak lo bapak saya boros teh budak nepi ka 5 teh ladang tina pasehat so tak ayeuna umat Islam pas ya jeung umat Islam nah umat Islam musuhna gitu ibarat bapak pas ya jeung urang dieu beda-beda gitu batur tarawih 11 urang 2 tilu misalna tuluy burger pas ya nah musuh teh itu gitu kira sok pikir tapi kanu beda teh kuat nganggap musuh amit-amit ya Allah sahadat sarua zakat sarua ibadah haji sarua Ka'bahna sarua nabina sarua sahadatna nah habat jadikeun musuh pedah meureunnya pedah urang usoli batur henteu tuluy dianggap musuh kitunya ngahartian Islam teh atuh sing luas sing lega ngarah bijaksana bisa ngajenan batur sabab nu ngaran soleh teh lain ayana baju geuning bapak nu ngaran soleh mah ayana hate
soleh teh lain aya dina gamis di ngangsar, lain dina tasbih anu dicekelan soleh teh, tapi lamun hate geus bisa miceun sifat geuleuh rujit cua ngewa tah hakikat soleh teh eta sebenarnya. Dan teu saban-saban jelema make baju hideung keur berkabung, teu saban-saban jelema make baju ungu keur jomblo teu. Ieu mah diidentikkeun ungu jomblo matak dihareup dah yang kapilih meureun. Raream teuy. Oh, karolot. Wah. Terus baju hideung identik jeung berkabung aya nu maot wae kitu. Terus baju koneng Golkar gitu. Baju beureum PDI gitu. Cing da eta mah warna baju tah nu kudu sarua mah warna hate. Yatim loba pek tulungan, miskin naker pek bantuan, jompo nu teu boga imah pek nyieunkeun, saragamkeun hate. Tah kakara Islam bakal katempo rahmatan lil alamin, jadi rahmat keur saantero alam. Lain nu ditempokeun teh kur gerepas ya. Cinta naha teh ka masjid itu aya bentangan. Cinta naha maneh teh ka masjid itu aya kaabahan. Aya manehna yang anu kumaha nu eueuh nanaonan. Matak sia teh mah di masjidna teh eueuh mik eueuh toa eueuh mimbar-mimbar acan. Keramik eueuh deui. Da hayang nu eueuh. Aduh. Musuh orang teh lain umat Islam, lain loba musuh orang, lain umat Islam. Syahadat sarua, zakat sarua, kiblat sarua, Ka'bah sarua, nabi sarua, berarti ikhwan fidin, dulur dina agama. Tong papa sehat. Jarangnya budak orang ngomong gitu jarang. Jarang ribu. Atuh beda baju, bae. Nyeta maneh nu beda teh, heueuh. Dengaran Ustadz Abdi apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tak eta kaciri Ustadna datang pada nyamut wilujeng sumping al mukarom coba urang well saja jalan kuat nu assalamualaikum pan datang dek ceramah ge da urang ge sok lalajo lamun batur nu ceramahna jempe beuteuk kieu ka urang mah kuat wow aing kuat asa jadi jelema tukang morog da. Nu hareup mah coba nu tukang urang ge nyaho nah sabab batur lalajo baju teu lalajo eusi hate keun da hate mah moal nyaho ibu moal da eta mah kuring da awak mah kurung kadang-kadang jadi korong jika heureuy nya awak bapak teh kurung ieu awakna kurung di mana kuringna tah mata kuring moal apaleun batur nu apal iwati kuringna kurung kuring sok jadi korong apan korong mah leutik rujit min cinit ngan pika geuleuheun dangdan satakar kebek make up dipake blas on ongkoh nongtot sabelah tina irung da teu sudi nempona ge atuh naon eta korong dek tahajud unggal peuting dek duha unggal poe maca Quran mineng maca sholawat tuluy pangajian haben muncul penyakit korong dina ibadah ujub ria asa aing pang benerna asa aing pang ibadahna asa aing pang alusna nganggap ka batur salah nganggap ka batur pinarakaeun punten sombong teh dileg-leg ku babatok sia sorangan geuning korong jeung pangset jeung garing nah makanya apa itu nu di tengah ayaan kadang-kadang tina korong teh pak aya deui hate jelema teh karung ai karung wadah runtah nu deog nu sengkong nu bodoh nu boloho di karungan we ku sia teh wadah runtah teu pilihan pan karung mah bobaskeun we deuk cangkang cau cangkang alpukat lalepkeun we plastik kabeh we karung teh wadah runtah saha eta terjadi wadah runtah tah ustad teh wadah runtah nu kitu nu kieu nu geuleuheun nu rujiteun nu cuaeun nu ngaweun nu resepeun layanan da agama mah kudu nepi ulah pilihan ieu mah amplopna gede kunaon sia ceramah karena amplop riweuh teh Allah jongjon cenah Pak ulah jongjon teuing tapi asli karung teh wadah runtah nu kitu nu kieu deuk tukang bobok tukang tarok naha simpulkeun talung keneh jelema maksiat tuluy tungtungna ceurik lantaran asa dosa ku maksiatna katimbang jelema ibadah tapi nebak dada asa aing pang ibadahna ha
cicing talung jadi jelema maksiat tapi tungtungna ceurik lantaran asa dosa ku maksiatna. Allah mika cinta ka jelema nu ceurik lolongseran lantaran inget kana dosa jeung dorakana katimbang jelema ibadah tapi sombong ku ibadahna. Sedengeun sok saromong teh ieu teh. Wah di beja wae geus pangajian ge. Wengi ngaos. Kumaha cek tetangga saha nu nanya? Pan genok. Lamun ibu hayang latihan bab hate tong loba teuing nya. Da bab hate teh aya 7 tingkatan, 7 Bu. Engkewe ulam deui lah, nu 7 teh naon? Engkewe. Engkewe mun diulam deui. 7 tingkatan, bab hate teh 7 tingkatan. Nah, tingkatan pertama teh sakieu nalika lalajo batur salah kade bibir tong ngomongkeun kasalahan batur. Sakitu. Diajar mah tong luhur-luhur teuing ibu bisa dikatakan nalika lalajo batur salah bibir jempe teu hayang ngomongkeun kasalahan batur. Tah eta sebenarnya hate. Lamun batur salah urang ngomongkeun teu sadar awak ibu ge hayang diomongkeun ku batur. Pan manusia bener jeung salah pada boga nalika batur ge salah urang ngomongkeun kasalahan batur hiji waktu urang nu salah si itu ge mampuheun ngomongkeun urang matak didinya manusia kadang-kadang papaseaan lantaran marebutkeun bab kasalahan sewang. Coba lamun ibu jempe lalajo kasalahan batur moal pase angur jelema nu bijak malah lajo kana kasalahan batur teh euy batur salah sugane urang mah entong bisi kasalahanna katinca ku urang. Ieu mah anak batur nu baungna ibu nu ganengna tong deket jeung si eta turunanana ge garoreng. Ibu boga anak, ibu boga incu, ibu boga buyut, ibu boga bao, ibu boga udeg-udeg, ibu boga kakait siwur, boga 7 turunan. Tempo dapuran awi telempeng kabeh nu bengkok ge bakal terjadi. Keluarga batur aya nu bengkok tong diomongkeun ku maneh imeh. Saking ku gerget ieu. Mun kalakuan anak batur goreng tong diomongkeun ku ibu. Urang oge jujur boga anak boga incu boga buyut boga udeg-udeg teu kapanggih ku anak kapanggih ku incu teu kapanggih ku incu kapanggih ku turunan urang keneh tah batur bakal surak bakal atoh ngarasa dirina di bibirang bareto hiji waktu ayeuna ibu wirang ku incu kumaha cek itu haha karaos kartos tah bapak daek ka masjid geus panon teh tong cingceung teuing kanu kadua teh ieu mah pedah urang daek ka masjid kok cingceung bener nya si eta bari deukeut arah ka masjid kitu tong sok kitu batur nu salahna urang nu nebeng dorakana batur boga dosa ku salah urang boga dosa ku gibah kartos Bu da ieu nu hadir pengajian ieu teh kareka tempo jeung kareka denge cantang tukar rasa mata ibadah teh lain nu katempo lain nu kadenge tah nu karasa mata kuring nanya ladang ngaji ibu tibareto nepi ka ayeuna geus karasaeun can ku batur boro-boro ku batur ku salakeun ge teu karasaeun da balik ngaji teh di mana mah pangaosan kadeukeun gantian ongkos urut kamari teh kadeukeun duit nah meuli baju ungu kepanitiaan teu karasa matak salat bapak salat kuring hampura bacaan sarua ruku sarua sujud sarua waktu ge sarua tapi aya anu khusus Pak naon sidqul qauli alus ucapanana layyinul qalbi bakal leuleus eusi hatena tarku ma'asi bakal ninggalkeun kadorakaanana mun bener ibu geus bisa salat seperti kitu kuring nanya ngomongkeun batur dosa ngagoreng batur dosa ngahoak salaki dosa tapi nah teu eureun-eureun berarti jujur urang teh karek salat alus bacaan can alus dina ucapan aduh bae pokona mah seuri-seuri we bari kasinirannya bodoh amat. Iya muludan teh muludan geus tong lalajon utara kada euy tong deukeut jeung si eta tara muludan tong kitu da urang ge muludan cantang tu karasaeun ku batur kada euy tong deukeut jeung Persis nah tara muludan tong kitu kada euy tong deukeut jeung Muhammadiyah tara muludan tong kitu urang ge osok muludan can karasa ladang muludan kan muludan teh mieling kalahiran Nabi Muhammad gitu pan mieling kalahiran Nabi Muhammad tablik akbar nana gerhana jamaah datangkeun naon judul mieling kalahiran Nabi ibu umur geus 50 nanti eling-eling wae atuh judul nanti mieling kalahiran Nabi mieling kalahiran Nabi berarti mieling jeung inget kana lahirna Kangjeng
poe Senin inget lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah tah eling kana kalahiran nepi kadinya geus ceramah teh beres tinggal dahar balik da aya nu leuwih hese tibatan me eling kalahiran Nabi naon eta eling kana perkara nu dilahirkeun ku Nabi lahir ka alam dunia ngalahirkeun naon innamal buistu li utami makarimal akhlak laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tah cantang tu akhlak urang nyokok ka Nabi kadang-kadang muludan mineng tapi pas saya mineng muludan mineng goreng jeung dulur mineng muludan tuluy tapi jeung tatangga teu balik muludan anger ka salaki hohoak karasa teu ladang muludan lamun teu tong tudang toding ka batur tara muludan urang oge sabenerna teu mulud da kana pasea diulikna jadi we gontok-gontokan umat Islam kumaha we pamarentah mere BLT tetepan jadi gontok-gontokan jelema teh jom se kumaha teu kabagian jor we anu mareunang BLT wungkul lah matak mun bisa mah bansos jeung BLT tetong aya da kahayang naha ngadukeun jelema ibu lamun kuring bisa ngomong MBG ge cek urang mah da cek urang gitu daripada MBG mending we kolot cenah garawe da budak mah bakal dahar lamun kolot gawe ieu mah pan MBG datang kolot areureun gawe anger we budak lintuh kolot begung pan ayeuna PHK besar-besaran ari bapak di pabrik nu di PHK loba pasawahan geus beak ku perumahan nya budak dibere ku nagara 10.000 MBG ngaranna sedengkon kolotna teu garawe duanana alah lamun bisa kuring ngomong ka nagara hayang teh kolot we ciptakeun we lapangan kerja anu loba ngarah gararawekeun da budak mah bagian kolotna pasti mun kolot gawe budak dahar mun kolot eureun gawe budak hese dahar MBG datang kolot eureun gawe kitu balukarna eta cek ibu-ibu wah cenah euy ustad ieu mun jadi presiden moal dan jadi presiden mah kudu tina O Soekarno O Soeharto O tuh Bambang Yudhoyono O Joko Widodo O Prabowo O jadi lamun Pak Dedi Mulyadi hayang jadi presiden kudu jadi jadi naon Dedi Mulyadi jadi bejakeun Pak Dedi ya nyebut Dodo Mulyodo ya yai urang dia mah dijebak alah hampura ngamuk tapi dia nyebut Dodo Mulyodo Nana Gerhana lamun hayang jadi presiden kudu jadi Nono Gorhono si eta nya gubernur diledek urang ge sarua dihina aing mah lieur pan O jiga heureuy Pak Soekarno lila Soeharto lila Bambang Yudhoyono lila Joko Widodo lila Prabowo bakal lila B.J. Habibie 2 tahun Megawati 2 tahun Gus Dur 2 tahun nah hanya anu lain tina oma teu lila jadi jika nama ai bapak saha wasta nami paikin jadi okon teu bayang hadirin yang berbahagia kita sambut Bapak Presiden kita okon teu bayang kuring kita sambut Bapak Presiden kita untuk menyampaikan pidato kebangsaan Nono Gorhono palingan orang mau jadi presiden udah goreng ngaran teh gini Pak Dedi Mulyadi jadi Dodo Mulyodo eta ku seserian wae alah ampun paseu tak karpet teh bodoh 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah filosofi falsafah majaji falsafah bacaeun filosofi filsafat majaj koreh 12 aya naon dina angka 12 nana gerhana aya naon dina ngaran nana gerhana aya kalahiran kuring tepatna keur waktu gerhana matak nana gerhana bisi nanyakeun naha nana gerhana lahirna keur waktu gerhana apa bulan apa panon poe tempo beungeutna cekas kieu mah bulan dalam tutung tak panon poe ya bulan wadalna wadal Jumaah matak cekolot kudu neangan wadal Rebo mun kawin teh naha pan Jumaah mah cai aya Rebo daun dipelakeun babari jadi cite kumaha mun halodo garing kabeh lamun rumah tangga diatur ku eta nu hariwang Salasa jeung Salasa paseang ngaduruk imah pan seuneu jeung seuneu
Jumaah jeung jumaah jebleh teh boga beas ge dua nana atuh paeh keur ceurik. Rebo jeung rebo, daun jeung daun, habeunna daun teu pentil teu buah. Geus anggeus. Ah? Naon aya Sabtu? Oh, Sabtu jeung Senin alus ningang dikok. Ningang digebuk batur. Lamun rumah tangga diatur koda, jieuna ngaco kabeh, Pak. Cenah cokolat jemaah mah kudu jeung rebo cenah. Senin yang kembang. Jeung Jumaah alus meureun. Meureun. Budak ibu neni tah kuring mah geus apal kunaon budak ibu neni Senin, Asa, Salasa, Abo, Rebo, Iis, Kemis, budak abdi mah Jumaah. Lamun di dia aya ngaran Bapak Haji Agustus nyata murang kali abdi mah Fitri keur Idul Fitri waktu harita budak abdi mah Juli Yuli nya leres punya ning ibu bieu ungeuk heuh cenah bener wae Bapak Ikin cacing Pak kudu bisa diajak kerja sama ungeuk nya Ahad nya apa nya ungeuk Ahad kurang oge Bapak Ikin mah Ahad atos ungeuk Pak Ibu saha Wah Senin bener Pan Ieu mah teh bisa diajak kerja sama ngabibirang urang teh. Ungek lamun cek abdi Senin nya kitu we. Ibu nami Wawat Sabtu nya tah gitu atuh. Ieu mah ungek aya ungek teh kusion teh. Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal pesan itu aya naon dina angka 12 ternyata bacaeun. Ibu salamat kuring salamat hanya ku angka 12 lain ku 11 lain ku 10 lain ku 8 lain ku 13 lain ku 14 ku 12 naon eta filosofi angka 12 iman Islam ihsan rukun iman sabaraha rukun Islam hijikeun genep jeung 5 rukun ihsan hiji anta budallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah hijikeun genep jeung 5 11 11 tambah hiji 12 paingan cek urang dieu jang sing balik kalakuan lamun maneh teu balik kalakuan laka berarti kolot urang nepi ka dinya cilaka 12 iman Islam ihsan dibuntel iman Islam ihsan dibuntel ku kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah aya naon dina kalimah la ilaha illallah hitung hurufna la ilaha illallah 12 Pak Muhammadur Rasulullah 12 ternyata bacaeun angka 12 teh la ilaha illallah 12 Muhammadur Rasulullah 12 pernah ibu ngitung kan bae atuh ngitung-ngitung hutang ibu atuh ngarah beres dibayar aya teu ngitung la ilaha atuh ngutang hitung ngitung hutang besi popoho komo ke Bang Emok malah poe Senin apal da sarua pernah ngeclok kurang wadul kata wadul demi Allah ngan ukur milu riungan lalajo mikeun kakak jeung KTP gini terus narangtung aku bersumpah dan berjanji lamun teu ngalimaan saurang teu kabayar tanu opat dogdagna teh kudu mayar anu hiji matak ngadukeun tatangga teh Bang Emok teh matak menu bisa montong gituan tah lieur ah heupan pernah ngeclok sih abdi kok tahu la ilaha illallah 12 hurufna Muhammadur Rasulullah ge 12 aya naon dina kalimah la ilallah teu aya di pangeran angin jabarkeun teu aya di pangeran angin Allah teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah teu aya kaputusan terbaik iwal kaputusan Gusti gitu atuh la ilaha mengarah diri teh sadar oh geuning bisa dibisakeun daek ku Allah didaekeun pinter ku Allah dipinterkeun mampu ge ku Allah dimampukeun beunghar ge ku Allah dibeungharkeun miskin oge ku Allah dimiskinkeun matak manusia mah wal ujian miskin pek gera sabar beunghar pek gera bager nu beunghar bager nu miskin sabar pan ibadah keuna kana la ilaha
nu paling paurnya sangsara nya penyakit hate alah rudat geus eueuh pulungan jelema kitu teu kaur batur beunghar ya mah teu nyegik kacau hate kitu tuh la ilaha teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah ada sifat Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir penuh pikadinya heula ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha asih urang teh disebut hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah rada ngewa lamun ngomong hamba Allah tapi niron sifat nu lain tek tiron sifat Allah da urang mah hamba Allah Rahman Rahim nyaahan asihan deudeuhan itulah disebut hamba Allah. Lol aya budak tatangga teu jajan budak urang jajan gerowan budak urang ka dieu ujang dibere ku umah bisi eraeun tah ieu dititipkeun ka maneh pangmikeunkeun ka anak batur ngadidik budak urang kudu bager ka batur Rahman ka ciri dina dirina nyao da ieu mah nu diomongkeun Rahman tapi padiet kumed barege hese cap jahe eta mah lain Rahman si kotang meureun Rahman mah kudu katempo ngawujud dina awak ngajirimna diri ngajinisna rasa Rahman maha welas maha asih tembongkeun da urang mah hamba Allah ngahambakeun diri ka Gusti Allah tembongkeun sifat welas asihnya ya Latif aya Latif teh naon artina teh maha lembut era ari ngomong wiridan ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ari hate kereng wae lamun bapak dina wiridan di masjid ya Latif wahai Allah nu maha lembut penta lembutkeun manah abdi ya Allah lembutkeun manah abdi dihina tara ngalawan dicaci tara milu nyaci diledek tara milu ngaledek dituding ge kalah kasabar punten dihina ge ngadon seuri ya Latif lembut hatena lain naon naon ibu teh pedah ibu ngaran Bu Latif nah gede amak atuh tuh wahai Allah nu maha lembut lembutkeun jiwa jeung raga abdi lembut ngaran-ngaran lembut hate waduh Pak hebatna luar biasa geus moal aya pika sabeleun geus moal aya pika amekeun geus moal aya pi omongeun selalu ngelehan lantaran dijawab ku kalembutan hate sehingga Allah engke teh maha karunya kajal manu kitu dihianat didolim ku batur tapi terang ngalawan maka Allah bakal manglawankeun ka jelema nu sarupi kitu teu kudu dilawan ku urang buah buruk mah ge gara-gara sorangan lain bener teuing nu tukang keur ngomongkeun urang eta cenah bibirna kuat jeding cenah bibir komo nu tukang mah lain ngadenge ceramah nempo bibir urang bawel cenah si eta mah bae we tuh ibu meuni riweuh teh mikiran teuing bibir urang riweuh teh iya tuh aya nu diomongkeun ya Latif tapi ngahoak salaki nu diomongkeun ya Latif gurger jeung tetangga ayo ngomong ya Latif tapi keras hate di mana atuh Latif teh itu Ibu Latif suami dadangnya Rahman maha welas maha asih urang hamba Allah kudu niron kana sifat Allah pek gratiron sifatna Gusti gugu kahayang ge lain kahayang pek gerak gugu kahayangna Gusti kunaon urang mah da atuh pira nyunatan budak ibu nyunatan budak mah naon beda jeung ngadudut bulu kelek kan pedah make modal saeutik leos ka dokter bere 10 make laser balik ka imah pencit hayam nyeun bakakak dekul numpang ulem tatangga ber bala kecerakan hampura nyunatan 2 juta beres pokoknya tah hayang dangdut tah lain ka hayang Allah eta mah ka hayang diri naha da lamun ka hayang Allah pira ku malaikat dek joget der dangdut digugu nyata abdi mah hoyong bajidor hepek bae ari boga duit mah lamun teu boga teu maksakeun nyata hayang wayang golek hepek bae deui moal nyarekeun nu boga mah anggape ngahibur rakyat ngan lamun anu kokoro tong sok maksakeun akhirna teh beres hajat ngahulang di masjid jebleh cing teh naha ceurik kamari joget dina bajidor kieu cenah bubar hajat gede hutang takdir Allah tong nuding Allah naon atuh lebok ka hayang maneh kahartos tah ayeuna bapak geus kolot pan ceuk hayang diri mah hayang boga
bapak teh ditinggalkeun maot ku nini pan hayang teh ka budak geulis umur 20 tahun tah bapak teh teu mikir teh. Bapak umur 70 tahun kawin jeung umur 20, bapak 80 itu 40 pan teu kabayangna uleuman moal ti waktu turkeun buru aki-aki. Nah, heudah aki-aki mah leumpangna geus kitu wae. Matak ngagugu ka hayang diri mah kabeh ge picelakaan. Matak nu kudu ku urang digugu lain ka hayang diri tapi ka hayangna Gusti. Pek. Sebenarnya gitu. Keputusan anu alus iwalti keputusan Gusti. Neng bobogohan putus minggu kamari antep tong jebleh dengekeun. Ima jebleh diputuskeun ku kabogoh. Talungkeun bobogohan putus daripada geus rumah tangga putus. Keur bobogohan putus tenang, penting ieu ge aya sinyal. Saminggu ka tukang neng putus, penting ieu aya sinyal. Leungit ka bogoh neng nu datang penting ieu nana gerhana. Maya eta cek emak teh samingon ka pangkarcana aki saroge mage terus nah mage bibeja ka urang. Teu hararayang urang kudu jadi ganyal si aki. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ternyata Allah mere nu petot tampa da Allah mah uning kana kayaan hate ibu moal sanggup lamun dibere kasep beunghar hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan nah kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot pandek balik heug henteu kajeun. Jadi Allah mah geus mah uning kana kayaan hate masing-masing mata ketika Allah mutuskeun ketika Allah mere inilah yang terbaik. Ibu piknik mayar 1 juta ke RT leos dekat Pangandaran jam 12 peuting kupak kepek nyen comro jeung misro ternyata ibu teh capek cenah ngagoler heula sugana hudang jam 4 karlak hudang jam 11 beurang ku RT ditinggalkeun amek teu amek duit lapur indit henteu pan kitu kurumuy salaki saking ku amek sia lain ngahudangkeun eta ka salaki. Ibu teu sadar yen Allah deuk nyalametkeun ku cara ibu disarekeun mana bukti lalajo TV jam 1 beurang ternyata aya berita bus dari wilayah Jatinangor dikusruk karena sulukan maot kabehanana deuk amek moal. Tah matak urang kudu nganyang ka pageto kudu maot memeh maot lamun ngomong memeh ngomong kudu geus pok memeh maot kudu geus maot heuh eta nganyang ka pageto teh apal kana perkara nu ku Allah dijadikeun pasti nu terbaik selesai hirup nya. Tah ibu hayang terjadi rana ente jeung Allah rumah tanggana kumaha cara ari jeung Allah ibu boga salaki sare wae tah ulah dicarekan amek nyata ka salaki teh tah amek ulah dicarekan wirid jeung Allah mah ala bidzikrillah tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngai jeung pangeran amek ka salaki wirid tagogeun banget ibu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kena cekek salaki yasin pan salaki teh jadi nangkep maca ayat kursi disangkana jurig cai asup gebro duit 2 juta bulati pah tinggal nangkep sadaqallahul adzim kitu tuh da bongan judul Quran ge innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah nu kumaha hirup bareng jeung Allah innallaha ma'as sabirin nu jalma bareng jeung sabar innallaha ma'as sabirin Allah teh bareng jeung nu sabar innallaha ma'as shodiqin bareng jeung nu jujur innallaha ma'al muttaqin Allah teh bareng jeung nu takwa paingan Allah ngejat tina awak urang da urangna teh takwa-takwa kahartos ya tah ina lalajoan ladang muludan tapalkeun nu kudu dilalajoan ladang muludan teh akhlakna matak tong nuding ka nutara akhlak nabi tapelkeun awak urang kumaha ari akhlak nabi ngan 3 seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sok bareng seuri kanu baeud mere Allah nanya kanu cing sok belah dinya seuri kanu mere nanya kanu bisa cikan cobaan mun aya tetangga baeud datangan ku ibu babar katakan sok tetangga baeud ka ibu datang maneh baeud moal teh didagor ku langsung seuri kanu baeud teh maksudna kajahatan batur bales ku kahadean gitu
nanya kan utara batur tara nanya urang pangheulana nanya atuh aya urang teu nanya batur teu nanya mah nepi ka kiamat ge moal patanya kali-kali urang nu nanya pangheulana bisi batur butuh ditanya ku urang bisi gengsi mere kanu pedit tah batur pedit urang mere pan ieu mah hajat ge dituliskeun nah da sieun karugian barang bere bi ijah mere ka urang malas dituliskeun ijah 15 hiji waktu bi ijah hajat cek salaki mah bere 50 tempoh heula catetan geus kapanggih catetan mah ijah teh mere 15 pan salaki dicarekan lamun ngagugu maneh rugi 35 sia teh cek salaki nak 50 era dah era maneh lagi eueuh ka era geuning bari maneh mih lagi ngan 3 kitu. Jadi orang batur pedit, orang pedit cing kali-kali batur pedit, orang bager seri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Cirina Nabi mampu sapetik itu lalajuan ku ibu. Di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong, pagaweana ngaledek Nabi. Tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul, tong deukeut Muhammad jelema gelo. Bayangkeun umat Islam nyeri lamun ngadenge bahasa eta. Wani paeh melaan Kangjeng Nabi, tapi Nabi baheula ngadon nyampeurkeun. Tong deukeut jeung Muhammad, pamalu jelema lolongnya, tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul. Cuk Nabi teh lapar anjeun lapar kuring boga roti wal eta roti dibebaskeun ka jelema nu kafir bari ngaledek 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong ieu muludan Pak urang nanya ka ibu bu lamun ibu barang bere ka tetangga ngaledek ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan geus 2 jam teh nerak alus kalau capek ngocoblak aing tadi cing atuh bapak pak lamun bapak barang mereka tetangga ngahina bapak lalak dasa nyerekan bapak deuk mere deui moal tah iwal ti Pak Ikin nyebutkeun mere ngan eta ge waduh sebenarnya apal abdi ge waduh tanya kuring eta nana gerahana lamun barang mereka tetangga ngahina kuring wah cicing odok atuh nah jika itu percaya odok iya mah dek waduh nah ibu teh aing teh tadi angar teh tadi ceramah waduh lamun kuring barang mereka tetangga ngahina kuring dek mere deui ngan tungguan 3 poe mun si itu ongke getih leos ka rumah sakit maot dienrin sekalian jelema kitu. Ternyata ladang muludan teh dibawa kana akhlakna saha jelema nu geus nyuku ka Kangjeng Nabi acan kuring nu ngomongna ibu nu ngadengena nu ngomong ibu ngadenge sarua tuh sagarua garoreng patut tina akhlakna matak urang mah dina raraga silih ajak ulah deuk silih eje hartos cing atuh nu kadua sugan nya sugan da pesimis atuh hadeut Nabi ceramah beres ceramah di bahanan domba ya Rasul kami teh boga hadiah domba kumaha ceuk Nabi itu ai hadiah maka diekeun ditungtun di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta domba kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya keur modal kop atuh rezeki maneh milik kuring pan ti dieu teh urang teh bakal di bahanan nya apanya nah insyaallah jika dewan nu moal jadi mana panitian itu nah iya ya pan abdi teh beres ceramah teh bakal di bahanan dus ongko amplop ongko biasana mah teu batur kitu ngan lamun di dieu teh kitu berarti urang di mah jauh tina kebiasaan batur di mah tah pegat ku bapak di ditunya pegat sok we deuk megat sok pegat di ditu lamun bapak megat di ditu tak abdi deuk jalan ka ditu tuh dipegat keneh abdi nu kugulingan neangan jalan ngahindar ti nu megat atuh kumaha lamun 4 penjuru dipegat deuk cicing di masjid moal balik daripada lapur eta matak dipikir-pikir disebut muludan teh karek sebatas eling kana lahir Nabi can eling kana akhlak Nabi kahartos ya matak boro-boro orang goreng jeung persis goreng jeung Muhammadiyah pedah tara muludan kieu entong dan menyampaikan cinta ke Nabi teh berbagai cara angka 10 ge 5 tambah 5 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 salapan tambah 1 10 8 tambah 2 ge 10 menentukan angka 10 aya 5 dina carana menentukan orang cinta ke Nabi silahkan dengan berbagai cara kahartos
aya apa ai ngomong teh sing tarik atuh lain harewasan jeung tihang yeuh kumaha Ustad asa can pernah ngomong well da geus meunang nu boga welna ge Bupati Bandung pan well gubernur well geus meunang eta mah dina raga keur kampanye bareto waduh ante keur teu hayang we pan ibu nyebut wel-welan abdi moal eta pemajikan eta penghinaan besar tuh pemajikan can menang abong manehna geus boga pemajikan ngaledek ka urang teh naon di mana di dieu Parawan mana eueuh tong sok ngabaradul lah ngewa lah ku ngabarahongan wae ka urang teh ampun teuing berbeda cara mah pek bae Pak da tujuan mah kita adalah sama sahadat sarua zakat sarua salat sarua haji ge sarua ari ibadah karena saha sarua nya mata kurang metong neangan bedana tapi teangan nu sarua nah geuning bajuna negarana beda bae da hatena mah Islam kedah batur bajuna udang jeung gamis hepek bae tuluikeun ngantong saban geureuh kanu candi udang kanu candi gamis ibarat aya tetangga nu dicadar tong saban geureuh ibu teh anggur dukung sae nyai maneh mah geus bisa dicadar pepeurieun emak acan kitu tah jalma Islam mah ieu mah lain pan nyen dicadar eta teh bisa capekeun teh kitu peta sadil atuh da meni diulik diomongan teh keneh da maca tahlil ge anu sarupa eueuh aya nu tungkul anu gideug aya nu muih anger we jero nama tahlil panda anu tahlil aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang teh dahar sia tah atuh isukna teh cing teh mang hayu urang tahlil deui siap cenah genah teu lila nya heuh da hees atuh jigana mah ieu tah aya oge pan nu tahlil teh bari ngagidug la ilaha illallah la aya nu kitu keun bae tong saban geureuh cing teh mang nah digudag gideug ngarah teh sare kitu tanu paling paur nu muih illallah tah sia eta mah beres tahlil batur mah barang dahar sia eta meureun lieur golok-gok we diburuan atuh isukna teh ngadon milu ditahlilkeun nu tongkol nu ngagideg jeung nu muih tetep nu dibaca mah tahlil keneh tahlil dek mulut dek rajab dek jimat dek jihad jero nama ngaji keneh ngaji ulah sok kapancing ku ngaran ngarah urang teu pasea dek NU dek Persis dek Muhammadiyah dek Jamaah Tabligh Islam keneh Islam geunah lamun jelema geus boga hate kitu da nya geunah hararese dek kitu-kitu wae hese tak naon metode ceramah pan beda aya nu lentong agi saudara-saudara yang budiman alhamdulillah AA bisa hadir di Jatinangor ya alah nah istighfar sih tah jika nampak banget urang jiga monyet di rumah tuh apakah ibu senang berjumpa AA ibu senang tapi AA yang kurang senang kenapa AA kurang senang ngudi hareup kolot wungkul AA ge mah lentong mamang ulam cara mana hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorok kitab lagi Al-Maraghi Ibnu Katsir ilmu tafsir lagi ngawalad eta mah sugan Quran berjalan Ustad Adi Hidayat ti Banten mah hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq anu gondrong mah hayang nu pernah viral jeung tukang enteh Gus Miftah mah hayang nu juga ojek online urang mamah ngolom cara mate hayang anu bari curhat mamah dede pan ibu mamah dan curhat dong iya dong mah cara ibu nya burutnya tuh usaha ngomongkeun ka mamah dede mamah ngolom cara mana hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip mamah ngolom cara mate hayang nu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abu Yamuh Yidin tuh loba Pak
kumaha deui tinggal sakaresepna sapamilihna lag-lag ilmuna lain dibanding-banding ustad teh tah tanu ustad ieu aku itu bukan alat perbandingan bro. Sahebat-hebatna ustad di luar, sahebat-hebatna ustad terkenal, sahebat-hebatna ustad viral cek batur punten moal bisa ngelehkeun ustad setempat. Ustad setempat ibu maot ditahlilan kudu deket, ibu gering didoakeun kudu deket, galingging panas tiris ibu bakal minta tulung ka mana. Nah atuh aya kanu jauh ngahargaan kanu deket kunaon ibu? Calagor. Ya kanu deket teh ngaledek ka ustad deket teh ustad kukut. Lamun di dia aya ibu-ibu ngomong ustad kukut cirian pak lamun maot antep tong ditahlilan antep weh bongan nyebut ustad kukut teh. Sahebat-hebatna ustad nu jauh sahebat-hebatna ustad dek konang dek naon eueuh ngaruh da ustad konang ustad kanang Allah kikituan ustad viral teu viral Allah kikituan deh anger moal bisa ngelehkeun ustad nu deket mata pek hargaan mah nu deket da kuring mah datang ka dieu hiji diulem dua dibayar coba nu deket mah aduh diulem tanpa dibayar ridho we tah guguru mah kadinya kadua guguru itu tukang son tuh tukang son numpang capena tukang son menurutkan mixer eta pan ibu teu milu mangul mixer teu milu muter-muternya hargaan ustad metong pati da ending akhir mah pika nyerieun tukang son nu ripuhna tapi bayaran gede ustad ya ku sabarna dalam meningang orang jadi tukang son pareuman bae mah tah eta henteu teu di pareuman kumaha bayar cenah hepek ngan mau dibayar pan jadi serba salah Pak ari keur kuring mah di pareuman tinggal engeusan beres mikrodat bae atau teu lila ceramah teh dahar balik tapi sabalik ke tukang son dicarekan teu balik son pareum tuh nya tapi ending akhir papi kanyerieun bayaran ustad jeung tukang son gede keneh ustad katimbang tukang son deudeuh teuing kemana ibu? Kemana? Tah gitu buat bahagia atuh ending akhir pika nyerieun tapi tukang son menerima we naha teu panas ku kuring da lamun panas ge ku kuring moal pasea moal debat geus teu usum tinggal mikeun we solusi panas tukang son ku kuring heueuh ayo ustad gede bayaran urang leutik kieu atuh tuker yuk tukang son pek bebeletukan ceramah di dieu tah direk menerkeun mixer duanana ge bakal hancur ibu atuh son ngabeledug dicook ku abdi atuh nu ceramah biheung bisa atuh akhirna teh mustami balik panitia wirang mana bingkisna geuning waduh eta astagfirullahaladzim pan dia ngomong dek nyokot bingkisan geuning teh balik deleng bener ada di itu we atuh mun makanya di kadiokon abi mah tarang ngabohong nah mana itu jerona Indomie oh nuhun jazakallahu khairan katsira naon pek bae ngan rakyat bakal protes yey cenah korupsi pan sidik eta teh menang udunan keur ustad nah cenah geus aya teh dibikeun pek bae oh teh ibu atuh ulah kitu ari banyak urang menang udunan pek teh lain tah dia tuh ngomong hanas datang aduh ampun ya Allah cidaknya bu kasirian unggul lah baik asal ngarti baik tuh kudu ngarti ya orang teh lain me eling kalahiran Nabi wungkul tapi dek eling karena akhlakna Kangjeng saha tuh di dia nu berakhlak jika Nabi punten mun diomongkeun si ibu akhlak Nabi mah iya si ibu apa Nabi mah boga harta bikeun
boga tuangan bikin tak eta akhlakna mah jangan matak di antara orang nu boga akhlak nabi ibu kop abdi ge dek nurutan ya balik teh bakal dibawa ngan bakal panggil jeung ngarona dek dibikeun da dina henteu ge ibu mah nyaho pokona mah kana judul di merek dibikeun kanu ngarona ai datang ka ditu anak teh nu urang kumaha bu memeh kanu ngarona kayak bola da deket menta weh tong bagejeng menta anu geus bagian hak abdi dah penta tong sok kitu teh cek ibu-ibu aing mah ngomongnya suku star mah keok wae hah urang mah da bagi penting asa bagi cerdas aduh pek akhlak nabi nya wayahna ulah aya nu megat di ulah geus ti ayeuna geus diomongkeun lamun ibu dok megat diri tu demi Allah moal dibikeun geus jadi nu ngomong jeung nu ngadenge sarua nasibna jadi salus-alus nu ngomong salus-alus nu ngadenge keukeuh nu alus mah nu migawe mata kuring jeung ibu teh nasib sarua hayu atuh geus apal mah urang pigawe geus ibu jam 10 Astagfirullahaladzim lainnya itu Jatinangor astagfirullah ranca ekek jadi urang ranca ekek mak kudu dibere ustad nanti nu kuat mental maknya ya ustad enggesan kuat dicarekan ada ibu kumaha wani da urang nu ceramah ge atuh enggesan kumaha urang atuh kieu atuh kieu mun kuring nanya ibu kahartos ibu teh kahartos berarti teh ceramah alus mata kahartieun geus mun geus kaharti urang geusannya ibu kahartos urang Jatinangor mengaralkeun hirupna teh tong molotot pan ya latif pan ya latif ya latif teh Allah maha lembutkeun hate gitu pan ranca ekek eta mah lain ya latif kereng nu kitu mah tuh kahartos ibu oh henteu tah balikeun kana abah kuring cing teh baheula boga guru teh urang Ciamis Raja Desa Abah Dodo Duriat cing teh bah kumaha lamun jemaah nyebutkeun teu kahartos cing teh kumaha lamun nyebutkeun kahartos tah cenah kudu ngeusan cirina ceramah alus cing teh kumaha lamun jemaah nyebutkeun teu kahartos tah jawaban cek guru kuring anger kudu ngeusan sakitu wae teu kahartieun komo dituluykeun ka jangar-jangar sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang buah tomat buah peuteuy tamat euy wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.